Godahun euy nu mau jalan ka dieu euy. Aing geus lila teh ka dieu. Bola mah juga walungan saat geunean eueuh. Nya atuh aya mah ngeunaheun geus alus. Alhamdulillah alus. Dak sabaraha molan ieu bos? Kela harita teh dikirim ku Pak RT teh 2 keresek karena keneh malah. Naon atuh? Jadi karena 2 keresek. Ngarti teu molan bos? Molan ajang mesin molan nih, ajang ngaduk semen. Lain molan anu jerona cau. Mesin molan nih du gede nih, du gede. Oh, nya nu kitu. Heeh. Ampun, deing. Terus lamun mesin molan nu kitu, cauna sagede kumaha eta? Anjing. Teu make cau, bos. Make semen. Bos cek orang make ya. Cek orang mah otak di dinya nya dicor cek orang mah, bos. Anjing musingkeun teh ngobrol jeung si ieu, ampun teuing. Hah, bisa wae ya anak guludug ya.